Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik kareueus teteh sadayana? Alhamdulillah tepangge sareng teteh dina acara anu sami nyaeta dongeng barudak. Di edisi 34 ieu dongeng anu bade dipedar teh judulna Wadah Runtah Yasana Nyi Roro. Kanu hoyong terang biodata narasi Nyi Roro tiasa maluru dongeng di edisi 10. Di edisi 10 aya karya Nyi Roro anu midang judulna Awuh. Carios ngeunaan Wadah Runtah nyarioskeun murid enggal namina Airin. Airin teh alihan ti Jepang. Airin teresep ninggal kaayaan anu barala. Upami aya runtah sok dipulung teras dilebetkeun kana keresek anu ngahaja nyandak ti bumina. Dina hiji dinten kantong Airin karaos pisan beratna. Ngan teu kabujeng dibuka da kabujeng aya ibuna mapageun. Waktos di bumi Airin enggal muka kantongna. Kacida ngagebegna waktos ninggal naon anu aya dina eusi kantong. Naonnya kinten-kintena kantong Airin? Panasaran teu adik-adik? Saena dangukeun dugi karengse nya. Ke, patalina sareng runtah, luyu sareng judul anu bade dipedar, teteh bade ngadadarkeun heula perkawis runtah. Runtah teh nyaeta material sesa anu tos teu kaangge, tur tos ngalangkungan hiji proses. Runtah muasal ti alam, contona dangdaunan garing anu murag, aya oge runtah nu asalna ti jalmi. Sapertos feses sareng urin. Tras aya oge runtah nu sanes adik-adik, nyaeta runtah konsumsi. Anu hartosna runtah anu dipicen kana wadah runtah balukar ayana aktivitas barang anu diangge. Ayeuna urang tataan runtah dumasar sifatna diantawisna. Hiji, aya runtah organik, nyaeta runtah anu gampil buruk sapertos sesak mamen, sayuran, dangdaunan. Tah, runtah jenis ieu tiasa diproses janten kompos. Nomor 2, aya runtah anorganik, nyaeta runtah anu sesah buruk sapertos plastik, bungkus tuangan, botol, gelas sareng sajabina. Jenis runtah ieu tiasa diical galeuhkeun deui. Kumargi tiasa diolah janten barang sanes sapertos kangge karajinan. Nomor 3, runtah nu ngandung racun. Limbah tina bahan anu bahaya tur ngandung racun sapertos limbah ti rumah sakit, limbah pabrik sareng nu sanesna. Tah adik-adik, eta pedaran ngeunaan runtah teh nya. Ayeuna mah urang teraskeun we nya kana dongengna. Kumaha? Tos siap sadayana? Wadah Runtah karya Nyi Roro. Bu Marni datang jeung budak awewe nu rambutna dibeungkeut siga buntut kuda asup ka horohangan kelas 4. Barudak keur meujeuhna ribut. Aya nu cocorowokan bari lulumpatan, aya nu curo-ceret dina papan tulis, aya nu hahariringan, aya oge nu ngobrol jeung rea-rea deui. Bu Marni kekeprok tarik. Ameh barudak jempe jeung baralik deui ka tempatna sewang-sewangan. Barudak, ieu aya murid enggal namina Airin. Saur Bu Marni ngawanohkeun. Airin teh alihan ti Tokyo Jepang. Wah, barudak reuas sakaligus reueus. Eta murid anyar teh langsung bae nyampeurkeun bangku kosong nu aya di gigireun Nita.
Airin imut, manehna ngasongkeun leungeun, tuluy nyebutkeun ngaranna. Kunita ditampanan bari ngawanohkeun dirina. Bubuhan Airin kungsi sakola di luar negeri, manehna jadi puseur perhatian barudak di eta kelas. Sagala rindatna ditalingakeun. Komo Badu mah budak pangbaungna di kelas, boga niat rek ngaheureuyan Airin. "Nita, dupi wadah runtah di mana?" Ceuk Airin. "Aya di luar," jawab Nita. Airin tuluy kaluar, manehna culang cileung neangan wadah runtah. "Teu aya Nit, ku abdi tos dipilarian," ceuk Airin. Tuluy nyakuan runtah urut bungkus permen kana sakuna. Isukna Airin nanyakeun deui wadah runtah. Kunita angger dijawab aya di luar. Antukna runtah disakuan deui ku Airin. Kitu jeung kitu bae, unggal aya runtah ku Airin disakuan. Airin teresep ka aya nu barala. Di sabudeureun bangkuna kaayaanana bersih pisan. Lamun aya runtah saeutik pasti dipulung. Diasupkeun kana keresek nu ngahaja dibekel ti imahna. Engke pas balik sakola, di hareupeun lapang nu brasna kaluar sok aya wadah runtah, karek dipiceun di dinya. "Airin, naha resep pisan kana kabersihan?" Nita nanya. "Raos upami bara resih teh Nit, abdi tos biasa hirup bersih di Jepang. Di ditu mah kedah sagala bara resih, runtah oge kedah dipiceun kana wadahna, teu kenging ambayalah," ceuk Airin bari imut. Hiji poe basa Airin balik sakola, ranselna karasa berat pisan. Rek dibuka tapi kaburu dipapageun ku indungna. Pas dibuka di imah, burulu runtah manis sakeresek. Airin reuwas. Isukna sarua, malah lain runtah, tapi aya oge batu bata. "Duka?" ceuk Nita basa ditanya ku Airin, saha nu ngasupkeun runtah kana rangselna. Airin museurkeun uteuk, kumaha carana newak nu sok ngasupkeun runtah kana rangselna. Manehna tuluy ngahareos ka Nita, nu dihareosan unggut-unggutan. 10 menit deui bel bubar sakola. Airin api-api hayang kahampangan. Manehna izin heula ka Bu Marni. Kabeh murid keur narulis tugas matematika di bukuna sewang-sewangan. Keur ngadekluk nyieun tugas, karasa ku Nita, ujug-ujug aya nu ngadeuketan bangku Airin, tuluy mukakeun rangselna. Nita ngalieuk, katenjo leungeun Badu keur ngasupkeun keresek runtah kana rangsel Airin. "Bu Guru, Badu baong!" Nita ngagorowok. Bu Marni nyampeurkeun kana bangku Nita bareng jeung Airin nu karek jol. "Aya naon Nit?" saur Bu Marni. "Ieu Bu, rangsel Airin dilebetan runtah ku Badu," jawab Nita. "Muhun Bu, tos sababaraha kali rangsel abdi pinuh dilebetan ku runtah," ceuk Airin. "Kunaon Badu? Sok micen runtah dina rangsel Airin?" Bu Marni naros. "Tuda Airin sok nyakuan runtah, unggal aya runtah dicandak, dilebetkeun kana keresek. Nya ku abdi teh sakantanan bae sadayana runtah dilebetkeun kana rangselna," jawab Badu. "Teu kenging kitu Badu, miceun runtah mah nya kana wadahna. Runtah teh pan kotor, pipanyakiteun. Kumaha upami engke Airin teu damang? Pan hawatos," saur Bu Marni. Balukar tina kalakuanana, bubaran sakola, Badu dihukum ku Bu Marni. Manehna dititah mulungan runtah di lapang upacara.
Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganeunana. Ka sadayana anu hoyong naskahna dibacakeun tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur. Hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Miradia Official. Teras di like, komen, share sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.